Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun di masa Anggara Fikri di kelas 11 IPS 4. Puji sinarang syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos murbeng alam sadaya. Shalawat miwah salam mugia tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiina, dugdugi ka arurang salaku umatna. Para hadirin aku simkuring dipehormat, dina raraga mieling poe pahlawan, ieu simkuring bade ngajak ka para hadirin pikeun mieling jasa-jasa para pahlawan anu parantos merjuangkeun ieu negara tepi katoh pati jiwa raga. Ku jasa-jasa para pahlawan ieu urang sadaya tiasa hirup merdeka di negara anu subur makmur. Terutami pahlawan anu parantos merjuangkeun tanah Pasundan. Timimiti Oto Iskandar Dinata, Haji Prawatasari, tepi ka Muhammad Toha. Jasa-jasa anjeuna tetiasa kaetang kuramu panangan. Anjeuna parantos mulih ka Gusti Nu Maha Suci disarangan ku semangat perjuangan anu moal aya pareumna. Ku kituna hayu urang hargaan jasa-jasa para pahlawan ku cara bela kalemah cai ngabanggakeun lemah cai. Mun sakitu anu kapiatur hapunten biri saeur kalpatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.